Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra YouTube sadayana di mana wae ayana, bil khusus ka balad Kang Riyad. Mudah-mudahan hidup sadayana sing sehat aya dina ginanjar kawilujengan ti Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Utamana sing disarehatkeun kantong nanya gitu sina kararanel. Sim kuring satacan dikawitan dina video ayeuna sim kuring bade ngabahas patali sareng alat musik nu aya di Jawa Barat, alat musik tradisional Sunda. Yang saja dikawitan tong hilap channelna di subscribe, like, komen. Upami aya manfaatna mangga teras wae di share saha wae nu mriogikeun. Video ieu dibuat birusus sarasna dihususkeun kangge balad Kang Riyad. Anging pamit teh mah nu sanesna prayogi manfaatna mangga tiasa diangge wae kitu nya isi naon wae nu aya dina channel ieu. Satajan ngabahas kana mangrupi naon wae instrumen alat musik tradisional Sunda nu aya gitu satajana hidup sadayana kerda uninga ti laras atanapi tangga nada gitu. Tangga nada ieu nu bakal nangtoskeun hidup kangge belajar alat musik tradisional Sunda. Jadi hidup tiasa belajar alat musik Indonesia gampang pisan. Urang lajengkeun deui kana materi salajengna. Nah, dina laras Sunda dibagi janten 3. Aya laras salendro, laras pelog sareng madanda. Yang nyebat laras madanda teh nyorog nya. Gitu nanging anu urang nu bade dibahas ku sim kuring ayeuna basic gitunya rata-rata nu diangge di urang oge di lembaga pendidikan khususnya di Cibadak gitunya. Umumna rupina sadayana nggunakeun tangga nada pelog. Tangga nada pentatonis pelog. Naon cenah pentatonis teh? Pentatonis teh 5 nada. Sebenarnya aya diatonis 7 nada tah ieu pentatonis. Biasana orang-orang tradisi mana wae ngagunakeun tangga nada pentatonis. Urang lebat ka salajengna sim kuring ieu tos nyepeng salah sawias alat musik kangge ngeunakeun titi larasnya. Mana nu kalebet laras pelog, mana laras madenda, mana laras salendro. Kirang langkungna panginten ku sim kuring bakal dibahas. Tah ieu ya suling disebatna suling kawih. Tetapi anjeun suling degung sami. Itu bang genep. Ya di pengker aya liang hiji. Gitu. Nada pelog satajan lebet kana alat musik mana wae urang kedah uningan nada tanapi titi laras naon wae teras kadanguna sapertos kumaha gitu. Pami ayeuna mah urang kenalkeun heula we. Ayeuna mah urang kenalkeun heula sabaraha tangga nada. Minimal ayeuna urang dengkeun kumaha laras pelog. Nah, eta laras pelog. Ayeuna mah swanten heula we. Laras madenda. Nah, eta bunyi laras madenda. Salendro. Nah, rupina kadangunya itu bentes, bentena pelog, salendro sareng madenda. Ulang-ulangi laras pelog. Eta laras pelog madenda.
Teu laras medenda. Laras salendro. Nah, eta kirang nangkungna. Perbedaanna laras pelog salendro sareng medenda. Satosna orang tiasa ngabentenkeun tangga nada bunyina atau napi suantena mana pelog mana medenda mana salendro. Nah ini orang bahas salah sawios instrumen anu dicepeng kusim kuring ieu namina suling. Suling dibagi dua, aya suling liang opat sareng suling liang genep. Liang opat sareng liang genep sami-sami itunya. Sami-sami aya liangan. Itu liang genep fungsina sami kangge ngalagu itu anu liang opat sami liang genep sami anu bener dibahas enak orang ngabahas liang genep lah anu kahiji ieu aya nu paling luhur suwer atau napi suliwer anu ieu sirit meri gitu nu ieu natanya taya di istilahna da eta istilahna. Terus pangitan ieu di dieu aya lubang penghasil suara atau resonansi suarana ya di dieu. Nah, ieu nu bolong. Terus ieu nu payun nu liangna genep ieu liang nada atau lubang nada. Jadi nu nangtoskeun nu nangtukeun mana nada da mi na ti la sareng da na. Terus uninga pangintennya bagian-bagianana suliwer atau napi suwer sirit meri terus ieu resonansi suantena ieu lubang nada gitu. Tayana orang lebet kena posisi nada da simbolna biasana disimbolkan ku angka hiji. Da hiji, dua, mi, tilu, na, opati, lima, la. Pandangan cara jepengna mangga tiasa katuhu di luhur, kenca di handap atau napi katuh kenca di luhur, katuhuda di handap mangga kumaha bae. Janten saya nama jepengna kenca di luhur katuh di handap. Liang anu genep tiasa ditutup ku ruas jari gitunya ya ruas jarian mangga bade nu mana wae pokona suling supaos tiasa kacepeng raoseun suling supaos tiasa kacepeng raoseun ta ieu nadana ieu da berarti tilu handap dibuka tilu luhur ditutup eta ngahasilkeun nada da pelog mi nah tutup na tutup sadayana ti dibuka sadayana la ditutup hiji. Ulang-ulanginya da mi na buka sadayana ti la WDK da mi na ti buka sadayana la da ditutupina kartusnya gitu. Pemiatos orang cobi ayeuna kana tiupan tiupan dina suling jadi tiupan mempengaruhi itunya yang ngaruhna karena swanten si sulingna suling ditiupna ku lambai ya tanapi ku bibir tengeng ku ieu komo ku ieu gitu jadi mau tesa gitu janten ku lambai posisina sisirit meri anu ieu tanya gitu dua lambai teh tah dirapetkeun dicaketeun kana eta liang terus ditiup nah eta upami ditiup nada suling tiasa tinggi sareng
rendah. Upami anu rendah berarti orang niupna ge teu kenging tarik teuing. Tah lamun ada nu tinggina jadi dikikeun gitu. Ngehentakan gitu nya upami anu rendah mah henteu. Ini anu nada tinggina berarti dihentakeun. Sakali deui perbedaan antawis niupna janten duanya. Anu rendah sareng nu tinggi ditangtoskeun ku tiupan napas. Gitu. Jadi upami teh matangga nada pentatonis pelok dikawitanana ti nada tinggi teras ka nada nu rendah. Janten ti nada tinggi ka nada nu rendah. Nya otomatis berarti urang niup teh ti nu tinggi heula tuluy ka nu rendah, tanapi teras ka nu rendah. Dikawitan ti nu tinggi ka nu rendah. Teh nu rendahna nu tinggina. Ulangi sekali deh. Sakitu. Enten sekali deh sim kuring bade ngulas. Ye alat musik namina suling. Dan tawisna aya sliver, aya serit meri, ieu resonansi swantenna, ieu liang nadana, jumlahna genep. Itu larasna laras pelog nu nembe, posisina da, mi, na, ti dibuka sadayana, la, da. Da, mi, na, ti, la, da. Sakitu rupina urang cakapeun heula pertemuan urang nu kahiji ayeuna, mungkin urang sambung di video nu salajengna. Atur nuhun kana pertosanana tong hilap di subscribe, like, komen upami bermanfaat kantun teras di share wae. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.